tresna nu parantos ngajantenkeun Senopati. Bari ningali lampana ieu pati Banjarpati. Anu maksud bade nyaketan Senopati anu keur cicingan tosan di tapal wates. Nanging dipiheulaan ku Kresna anu parantos ngawujud Senopati. Kang, di dieu. Aduh Kang, ditungguan teh. Nutaya papadana sugat yang nungguan di tapal watas. Asa jadi beheung sosongeteun wing. Ayeuna nungguan si Sarkang bari jeung kaayaan teh poek mungkling buta rata bari jeung eueuh batur. Nya kumaha Kang hasil nyokot eta pusaka teh. Hasil memang nyata cek ai anu ngaranna Kresna di ajen luar biasa. Akang teh ngawujudkeun Kresna bari jeung mawa eta pusaka. Kitu Kang? Iya. Walah. Ai wujudna teh saperti kumaha pusaka teh tah? Ai wujudna teh lamat we lamat. Nya, kumaha lamat. Masagi opat cenah mah di jerona teh. Aya hiji ajimah ngan teuing naon lamun dibuka teh sing jadi matak akang di. Gitu Kang? Iya. Cik atuh cobi ninggal hoyong terang kumaha bungtina. Tah, iya. Digajeun. Sawios ajinya ba? Baik. Alah. Nah, geuning bentuk nama kieu geuning jiga kertas. Lebet nama di bulan kulawon. Iya, nu matak teh oge. Bagja nu taya papadana teu sangka hebat si Akang. Oh, atuh Akang teh atuh. Dupi Akang teh saha ngaran teh Kang? Naon maksudnya? Tong hureuy teu lucu. Sanes heureuy da kaula mah teu terang saha ngaran Akang teh. Ari kitu kumaha? Pingkeun rek puak paok kitu mah sing leuwih lantip. Ari kitu tingali kaula sanu sanyata. Hagedan nera ningali hagedan nera ningali dan nera hingkang haningali syam yang ngalaga ya hingkang ngalaga tanpa ingat diri gunung lusi cacing paingat desaka serbuk semarang nyamuk si Kresna si kurang ajar deh bu aing mata si mutun kabalah jauh kicara nawa Raden Gatot Kaca anu aya dina Keganawiyati barang parantos nampi kode ti Kresna lajeng muruh kahanap maksad nembrag ieu pati kayana lir sata bana sata hayam bana heulang lir hayam disamber heulang hayam binatang sia ngagolera pot ada sia kabana tetanggana tuh yang Bonang yang? Kenging. Bonang bahasa teh? Kenging. Belah mana? Di payun. Di hareup? Somohon. Da hareup karanda? Daras. Hari itu? Ya. Tebi kena jadi ya? Tebi. Sabaraha pengkolan deui? 2 pengkolan deui. 2 pengkolan deui? Daras. Terus bararong tahun teh. Bohong naon? Gede teh bae dinya. Utang pati bayar pati utang barang bayar barang modar goblok.
Kasih benangna. Tetangga. Kaagan. Tetangga tetong perem sia. Heuh da bisi mungsrat. Kaagan bete. Duh, punten we dagan mah beunghar. Lain masalah beunghar teu sopanna edan sia. Teu sangka lebek we dulu. Hebat pisan leuy. Urang sia jahat. Benang jang. Benang. Samoho Palih mana? Di palih payun. Diharap. Samoho. Hei. Alah. Naon? Kena kamaru deh tuh. Duh. Was. Naon linggih ka dia ieu. Mung ka dia kasep. Alim. Akang gaduh artos, alungkeun we artosna. Geus. Udang sia bangsat. Kurang ajar. Nepi ka ngajing jehe kieu dulu sia, marukan kumaha dudungan aing. Heeh, udang sia. Di kumat kan nepi ka ngajing jehe kitu. Ngalampret. Dikepret ku kaula. Alah, model kepret abdi keur ngorak kitu pisan tah. Paksa kepret. Kitu we nyora sia mah. Basa ngepret bancet teh kitu pisan teh. Oh, monyos teh dikepret bancet nu bareuh leungeun. Apaan bancetna dina luhureun batu? Aduh kitu mah salira teh panginten ngepret batu. Ragening kuning. Satu. Ampun. Kurang sia. Edan sia saja. Kurang ajar sia. Panggih tetengah jahat. Maling sia. Maling naon sia? Hei. Sia. Naon teu kieu? Naon sia? Nate nyawa aing sia. Grup XTC. Bagian naon? Konsumsi. Serem teu sia. Kurang ajar sia bangsat goblok. Cicing sia. Cetak pendek jahat. Setan. Sok wadik aing. Ageun. Naon? Syukur diinjek. Nah, atuh setelin lawan. Kumaha tuh? Cicing sia. Saya teu kitu mah. Banget tuh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aing pindah rombongan teh ieu. Goblok. Binatang sia. Nah naonan teh? Jeung naon maksud anjeun pipilul ka dosa kaula, Aduh, wanita teh gitu. Naon sia? Yuk. Tuman agan bangsa deuleu. Karena warah kan tuman. Sajen. Anu sakulur nanya kalau teh anjeun saha? Ari anjeun saha? Nah, make jeung nekeun kaing. Binatang sapagi ka kakara jojek ku kaing. Da teu nyaho kaula lurah tamtamana Kara Marta. Ngarti sia. Da paleur mun aing teh baru kana lain lurah Cianjuang euy. Ngalikeun sia. Ngaran siasa, ngaran kaula. Ya. Ngaran kaula. Japang Tutuka. Surya Pringga. Surya 16 cicing. Surya Pringga. Kancing Jaya. Kancing Cetet.
Kamana kai Kegeran sih eta mah. cicing siap Itu kegeran. Kancing Jaya Bima Putra Bima Ungjila wa ma ungjila min qablikum Bima Putra Padalungan Bada Maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Halo malakasum tu wa bisama Sering deunya Badalungan Gatot Kaca Wit Syahat Gatot Kaca Gatot Kaca mana deh Gatot Kaca mana deh Kedua tertilu litang hiji-hiji na Gatot Kaca berbenteng negara Amarta Ngardisya Iyo Daik sama kepala jokai Hei Non Penyongan kuing siapa nih Orang kuing iya Cepot Sasajingga Aep Nyang Nanang Bangsat hayam Setan goblok sia mitina goblok atuh da jadi tukang batur sia kurang ajar jadi anjeun rek naon kaca saha anu ngaganggu katentraman negara Amarta nu maok layang camus kali musada lintang di sampean geus ditanggung jawab Gatot Kaca ngarti sia gerak tukangkeun leungeun yakin anjeun bakal menang hukuman ti negara Amarta keheulaan aya kudu jerog heula pati-pati kaula ditewak lengkanlah buka kaula gitu ya ngan aing minta syarat naon kumaha we lalaki patunggalan jeung aing teh suka gelut jeung jelema sangsara modal tukang duk naon sia mamawakanna harta banda sia awas mun aing panen bonteng sia mau dibere sia aing pot lan aling sia lan aling urusan kaula pot geus atuh abdi aling aing sia jelema sangsara aing teh suka gelut jeung dukun si setan ngorekeun teh aing sangsara nya dukun ongko gede hulu sia teh kurang ajar siang nih cuman agan geus kurang ajar sia kan iya pemikiran tenaga syamat we abdi nyambatna patatang we nya aling saya permisi kan iya setan leungeuh ka aing sia ada sia hadieu we sia na kurang ajar sia hai disamperkeun kabur kurang ajar gan pemikiran tenaga sambat abdi Kumaha nyabatna ka? nyambatna Nya. saha we nu mere rokok rek naon sia rek neungeul ngan kabur kapanggih kurang ajar teh sia lamun eueuh juragan Gatot Kaca gede waniun kuring mah Akang wani kira-kira. nya ge jagung gede Wani gitu. situ Nya. mun aya di dia mah kuring mah sik we Di kumaha di siku teh? kita waktu ngajeng jehe kake joget teh we Oh, pasti. gaya bak baru kana kieu kan tah di dieu tah gendong macan Nya. rak di dia di siku tah tuh oh kana kumaha dead Kang. hah Sorry. Panganten sekali deui. saur panganten aya ningali Ning Rati. si itu aja dia Nya. kieu tah Korea ngomong Sabar. awas ya Dedi koi buktikan sia maju
Kang Larak. Tiga. Pati. Tiga. Motor masayana. Buktikan hayangnya. Wah. Karasa. Lumayan. Lumayan. Pusing. Terus sangka hebat si orang ajar. Najong karena dada bari jeung ngacreng ka luhur. Waduh. Siapa? Setan naon mi deh. Ai keur bongong ajar. Hari. Bogelo jurubat teh. Kurang ajar sia. Ari lol ai bak kaing. Kurang ajar sia. Rek naon sia? Rek naon? Moal aya nu bakal bisa karurunganana lintang di bawahanana. Jadi rek mangalawankeun aing mah. Sia wani kaing. Alah. Ora wani dening opok kulanang. Kulana kue lanang. Eta pokona mah. Urang ajar aing mah teu bisa bahasa Kawi aing mah. Wani sia dar. Yan sok. Oi. Aya eta. Cebunung. Untung ngalelewe sia ede raeun boyo. Sia wes. So, wes. Disinggung ku aing euy. Setan. Mun bisa cek kaula. Lamunnya anjeun lalaki langit lanang jagat atosan pejana kulit kumaha we patutunggan lalaki jeung lalaki. Rampokan. Make jeung ngantegan jelema tukang tuh. Age nyaho sia matak maneh menang oge di sia make dukun. Bawa tower kan. Buktikeun sia. Madu. Cokoler deui man. Mahal. Menang tan sia. Maju goblok. Pot. Rek, haling sia. Tong pipilueun. Siap. Waduh. Haling. Aduh. Cek aing naon? Tong dikantegan ku jelema nu beureum itu tuh. Nya mah kawani. Ya, hampura we. Hampura. Kancengan durungan celebak-celebak. Wah, aduh, kan alas durungan ampun. Setan deh sia. Bener siap. Bencong sia mah kaca. Aduh, rajeun menang dibantuan sia mah. Bencong man. Heeh. Hot, ijing sia. Siap. Alas durungan itu ya mah. Dah. Udah siapa gong? Haling, siapa? Siap. Hari teh siap wae. Siap tapi gagal deui, saudara. Kan haling. Nyawa si haling. Haling teh nyingka. Siap, awas. Kasia. Siap. Siap nama juga siksa seweing. Kurang ajar sia. Menuju blok sia. Resya. Gan. Gan. Menuju. Gan. Podaran siapa gan.
siang ngojeng-ngojeng wae atuh sedek. Si cepot kasurupan. Di saya. Dia manepot lain cepot ieu mah. Abdi ucing. Ucing ngering. Sana anjing awan. Ucing lagi kasurupan ku anjing. Dok heureuy sia-sia mah cepot lain ucing. Demi Allah ucing mah. Cepot mati ka mana? Bener lain cepot ieu, lain ieu mah ucing. Teu usah cepot sih. Bener lain cepot lain ieu mah lain. Mangkaning ieu gaji anjing si cepot ieu. Badi mah dibikeun ka mana da mana mah ucing. Ditipkeun ka ucing da ucing ge amanah. Sia deh. Gan. Cekau latong pipiluan. Siapa kan? Moal nama. Bener. Moal demi Allah kan. Geus syukur aya kitu mah. Kan. No. Mana gaji abdi atuh aya kitu mah. Aduh. Niat bela kaludungan aing geus teh mah salah sasaran aing. Sahyang tumampara sang patih barang dijamak ku Gatot Kaca lajeng nerus bumi kahana payana. Silaka asup konjrot taneuh. Pot. Kalian tuh. Benar kan? Renyo kemana? Naon kan? Renyo dah. Naon? Lain kai ka hanap. Eta buta demit asup kerjotan. Kumai. Aduh. Orang nambut bekot ke warga. Sia. Kumaha tuh ada orang urakan. Naon kan? Tinggali kumaha wala. Naon? Asup ngeliang ke jero taneuh. Alah. Wala mau euri da wala orang kaleketek. Da undur-undur sia teh. Ulu kumaha tuh kan? Lieur da wala kumaha ieu. Nah make jeung lieur agan. Naon? Apan agan teh kaungan raka. Sa Raden Antarjati catur pertala. Catur iko opat. Pertala lapisan bumi nuka opat. Kok ngawayang jadi sia. Kayak mun kaula rek nyunatan. Kita nggak boy. Bener. Dawala, bener salah. Wah deui lintang ti Kakang Antarjakang. Sanes teu sopan ka. Putra Gatot Kaca keur meunang kerepet ye. Margi taya deui lintang ti Akang bakal bisa dipentak dulu ku kaula. Punten. Kakang Gojali. Naon maksudna si etanya? Kan atap kebae. Abdi teh keur aya da karepet. Dapat naon Kakak? Listrik tos urung wae. Sadaya
100 we namun heula Bang Emo kirang mayar abdi punten saminggueun we insyaallah keriwihkeun deui kayak na bepayun atau kayak aya insyaallah bayarkeun tanggal anjir alah naon sia alah indung suku nilep alah puas sugan sedih dan teu aing mah bae deui Raden Antarja hanyat kana lemah kayaanana sembah pangabaktus kunyuk Kakang Antarja nuhun yai anjir kegelen teuing sia bagi kolot tapi kagak laksana di sembah perundungan itu sembah pangabaktos kahunyuk Juragan Antarja nuhun yai nah ya kan jauh nengah kabri pokoknya mbak kabri teh anak atau dari sembah perundungan tenyo ke tukang tenyo lan tenyo ke tukang naon tongong abdi lain nongong sia tenyo ke tukang lan tenyo ke tukang malik naon tenyo naon dah tong tangga sia tungkul lan tungkul tuh tenyo naon dah mau dibayar sia gaji teh lan mau dibayar gaji teh uluh geuning ieu teh agan sia agan sembah pangabaktos agan sembah pangabaktos kunyuk agan pot nuhun pot dan nuhun kasih agan nuhun saya kan da mangga dong cager boleh dan cager lah cager hibar pangestu dua wae pot dan dua wae dan duaan wae duaan wae saya pun bapak makalasian di bumi menuju teramang bapak mana kering lah bapak mana kering mohon bapak mana kering abdi bapak abdi maksudnya bapak abdi kering bulan saya gerabang gerabang hayang duit kantornya hayang kebisan atas mah badan manusia bagaimana gadeng Syahaya, jijik. Punten, bener. Alah. Yi, tawang yi. Dikeresakeun. Aya naon? Gatot Kaca teh keur nyinte musuh. Keur gelut jeung hiji musuh anu maling layang camus kalimusada. Pusaka nagara mata anu balik. Di malam kusaha kutumit ngan parang rek dicangkalak ku putra Gatot Kaca teh nyata asup kajerotan ya ku kitu nyuhunkeun bantosan ti Kakang Antarja supados nginte kana siapi ku akang bakal diseret di hanap wayana ayi di luhur ku akang diseret ameh naik ka luhur di mana dimangsa di luhur siksa koi di mana akang kanap ai ke luhur tahu brai anjir Gusti halah kesangka ieu adi lanceuk nepi ka kieu bener deuleu luar biasa deuleu nya ai jelema anu berpendidikan mah kitu da ieu mah kumaha atuh Rajeun sakola kakak ngangon domba sia campelak aing tuh tingali Gatot Kaca teh pangkatna leuwih luhur tibatan lanceukna tapi di mana aya lanceukna hormat we sumah depong nah ya sia ka aing susah sisi pugak pegek hada manehna terang ngajen kana jadi lain adi aya we diunghap lain naon urang pertikeun ku urang Monya Antarja Gatot Kaca anu sakitu geus gede ngaranna teh. Urang teh mungkin pan urang teh leuwih ti heula hirupna tibatan maranehna lin. Maranehna mah geus jadi gegedean mah nya urang duaan ngojek wae.
dapat naik udah kena angkot nya hai gitu kumaha udah pertikeun kumaha minangka dewek anterja si lain Gatot Kaca kasus nama kasus nu bieu we nu mana aya musuh asup jero taneuh kah si lain teh minta bantuan ka dewek kitu oh jika bieu minangka dewek anterja sok tuk ji naon goblok terdengar teh teh anterja mah kitu hambur bacot murah congcot anterja mah Yi kumaha kuring ngomongna eta sih Gatot Kaca kumaha mereka di sini siapa kita terlalu wayang siapa dah dik Yi ngegerem ngegerem jang siapa Gatot Kaca gedean deui tah gedean deui gedean deui kurang kene kurang deui kurang bener nah jadi sada gajah sia atuna ada mertikeun dek teu kajian atuh sia atuh kitu mah tok palibok Yi si goblok eta nepi ka bertruk deui kana hulu Yi aya naon Yi aya naon daya naon daya terus naon atuh akang make jeung dionang ka dieu nu mawi abdi teh bade nyalametkeun pun anak kunaon anak anjeun abdi teh bade ngagusaran nah sia aya anak geus boga kawin acan apan abdi mah boga anak haram anak naon anak kucing wah berarti lain Gatot Kaca tapi maneh Gatot goblok maneh kurang ajar di bawah drama terbalik saya monyong ajar ampiran kaulah benang ku tenggelarana nepi ka bangbaraan kitu eta rek ngahiuk-ngahiuk teh datan nirat tengah deman saha itu datan nirat tengah deman ewo pakule ingan rana pakulingan rana saya sangaran terja terja di mana montong make jeung nanyakeun ti mana kaula urang dieu gatenge peja sampean anu maling layang camus kali musada bener aduh keke anjeun wae jeung Gatot Kaca lain wae di adi aing teh yakin anjeun nu maling layang camus kali musada gerak atukageun leungeun atawa sia bakal dipaean wae waduh nepi ka kieu pertahanan negara amarta di luhur aya si Gatot Kaca di handap aya anterja di pos aya si Cepot berat ya Gusti nu agung dina porta aya wasarman cilaka ya kaluhur di abrut ku kaula kahanap di udah rek irit ka mana sia wah ampun
kitu kaayaanan antarja ngumudag ieu Banjarpati dugi kakayaanana Banjarpati kedah kumaha bingung temangi tungtung susah manah nu taya sadar saudara nanging emut datan Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wakasan emut kana pepernian mangsa kapungkur tiasa aci halimunan nyata tekatara ku saha wae oge kitu kaayana orai naon beda teu sakarek kaluhur sigator kaca dihanap aya sia terja untung kaulah boga aji halimunan ieu duh mangkaning layang jamu sekali musada geus dicokot ku Kresna sia meungpeungkeur barongo sarea tingalikeun kaula rek mawa deui eta pusaka rek ngajadikeun Yudhistira kaula Kresna dakwaan sasajinga dawala lan antarja leungiteun tapakna demit Banjarpati anu sanyata Banjarpati teh langsung ka Indraprahasta nagara Amarta kalayan ngawujud janten raja nagara Yudhistira kitu kaayana di saluaran karaton Indraprahasta utawi di saluaran lawang saketeng karaton ieu Yudhistira mamalihan ningali Kresna Kakak Batara Yai geningan Yai Prabu di dieu kumaha salamet salira Raka Batara dikeresakeun Yai dina mangsa ayeuna ieu pusaka geus kacekel dikuakan ulah hariwang ulah sumelang Yai sing fokus dina nanjeurkeun ka tatanagaraan Amarta janten parantos kacanak deui ku salira Raka Batara parantos Yai umat sing langkung lantip umat sing langkung rekep di pertahanan ulah nepi ka babari diasongkeun ka sasa wae oge hatur nuhun Raka Batara ngarumaoskeun kana kateledoran kaula Raka Batara sae teh naon manusia teu lepas tina salah jeung bener nu penting urang sing bisa ngungkulan sifat urang anu salahna dawuh timbalan mangga akang masrahkeun ka salira layang jamu sekali musada matur nuhun Raka Batara ditampi kalingga murda ieu pusaka kaula kalayan kaula pamit mangga salira geura uide ka nagara sampean kalayan kaharepna sing leuwih lantip deui nyaeta pikeun tupatipu tenyo ieu kaula saha nu sanyata wejar meneng-meneng lara den ati mira petenge ati Solendra salin pawarsa salin pawarsa
kaburuku asih kaula kanca abong kena nempotang tungan Yudhistira nyabgokwe dipasrahkeun bari jeung Asyapiraku Yudhistira ngadaguan dina lawang saketeng karaton tuning Yudhistira mah kaluar katingali rentang-rentang celak-celak di katebihan era akang yai rek nepungan teh bawa ayah anu ayah patula patalina jeung Kakang Semar itu. Padahal Pangeran geus mere totone ngaliwatan sisa saji ngadawala menta dilongok Kakang Semar bawa ieu koncina. Kang hampura kaluli-luli rahayat kula. Gatot Kaca wayahna barengan urang samper nyatana katumaritis. Kakang Semar bagiakeun kaula rek tamu Kang Kresna nyamper Gatot Kaca kalayan sasaji ada wala anu keur ngelarian Rikpang Indrajala kalayan Kresna ngabewarakeun naon rupaha kajadian nu karandapan layang jamu sekali musada kacanak deui ku demit urang negara Banjar Sagara atuh ku kituna sasaji ngadawala kiwari ngacuk ka kampung tumaritis desa Kenagorowong disarangan ku Kresna sareng Gatot Kaca ma ya abdi ma jeung dunungan aduh bagian nu teh papadana linggijan Bapak mah aduh seperti biasa yang Bapak maneh teh acan lebat cai-cai acan nanging dina waktu ayeuna teh dikersakeun bisa tibra meusan lah ngegedean mah nya nah kalakuan si gareng atuh pot bakamari naon mah Bapak maneh diurut dina panonna teh minta diurut hari minyak teh mah kelintah Papua paingan herang atuh si dawala mana ka dapur nah heureulah cai geuning si gareng teh aya mah nu matak ya tatangga minta bantuan ka si eta nya lumayan we sasireun sabenyeureun pikeun ubar Bapak maneh sae Juragan Batara Kresna sareng Juragan Gatot Kaca suping mah ku tante mun aduh bagja nu kaya papadana ajak Setyara ge Gusti Batara mangalingi aturan rawuh Gusti nuhun asuh Kakang Semar kumaha nya kitu teh Gusti Batara sing sabar we aceuk sareng saha Gatot Kaca ngiring aduh bagja aya papadana gan pot pun Bapak teh hayang lenggeng teh
nya teh teu piraku da teh sasauran Piraku waktu keur emutna geus siang maneh teh da kabeki maneh lengkeng mah nah kiki wae dimanfaatkeun sia teh kieu wae damang wa istri ibar dunungan kumaha wa Sumarwa nya kitu boktosna pun lanceuk teh agan jurung laku jajab duaan ti agan mudah-mudahan we wa ieu Gatot Kaca ieu ngalayan wa sing sabar pot abdi teh sabar mah sabar agan kumaha deui atuh da tidak tadi bapak teh hayang lauk emas menang mais ngan hayang maisna kujualan Gatot Kaca siap teh da kalau ge nyaho bapak maneh depan alergi kana lauk lauk sapi kita daging lain lauk muhun gas hariwang rek kamalang inggis dumerek pangga wis kena dihin pinasti keresah yang widi mapak payah kena lara Semar Badranaya nu kiwari teh damang walas kasumpingan Batra Kresna lan Raden Gatot Kaca ace Gusti Batara kieu buktosna pun lanceuk teh parantos 2 sasih lamina diubara bere kaitu ka dieu milarian landong oge da aya anu mempan gitu ulah malihan mah abdi teh parantos ka rumah sakit sanajan teu gaduh STNK oge baya kana umum we BPJS we tah eta masa teh muhun da geuningan tosan dirungan teu aya wae parantos mah nga-WA abdi dirungan ngan teu aya ka saha meneh nga-WA-na ka Haji Muhyiddin itu dah untung aya ngabantuan eta ge Teh Wawang nya Kresna mencrong warugana Semar Badranaya watak wartos Semar danar-danar Kresna danar-danar watak bisa madangakeun mana ingkang peteng galecok tina batina sapertos nu ngobrol jeung Semar Badranaya kalayan dina panalangna yakin sanes penyakit anu biasa nu karandapan ku Semar Badranaya oh nya ada jual syuri we batur kartu ngarat teh ka syuri teh kahina dewe kieu pasti aceuk tunungan kumaha upami di ubaran ku kaula Kakang Semar yakin bisa sabihari deui tah geuning gua ngangge kembang Cakok Wijaya Kusuma kembang Cakok Wijaya Mawar nah gitu guys mudah-mudahan we syariatna teh eta kumang nya kumang ros beureum Cangkok pan aya kembang Cakok di laguna teh maha laguna teh kembang Cangkok akan kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar Wijaya Mawar
Wijaya mawar pisana teh kitu kemang cangkok deui yeuh teka rasa silung sedek henteu jadi tiasa didamangkeun ya kumaha saena salira ka dapur tingali we kalian taheur cai we pikeun ngompres Kakang Semar sadaya-daya kaula nun mangga Kakang Semar wayarna sing enggal damangka Bapak dilakukan kitu kumaha da aing nu merangsang nama nya aya gan tara kabita kalau gitu biasa wae geus dicek kan da nya bisa gan darah tinggi oh desa hubungan teh jauh-jauh tinggi bari gitu kata kasa daun canak ieu Kakang Semar simpen dina tangka saranekeun atawa cekran ku Gatu Kaca maksudna rek dicagerkeun ku gitu saya mah pot bulan saksian kemana badai di pasien kembang teh bulan ya saya itu bulan mudah-mudahan wekeun ka rumah sana ka rumah sana kembang ke nya hayang kerja hayang Pak. Wah, wayana wasing kiat wah. Tinggal ikut rekod. Alah, Bapak Aing ku koceakan dulu. Rek ini kamanakeun Bapak? Dan dicagerkeun cenangan teuing kumaha keun teh? Dan dicagerkeun cenangan teuing kumaha keun teh? Aduh, ampun. Pah, dirinya kerja. Pai biwa, sok. Sekalan sing tarik sing pageh cekalan lajeng ieu Kresna ngedalakeun cakra daksana nepak dada anu palih katuhu timul cahaya ngawujud jadi pusaka bro lah naon bapak rek pencit gan elingan ya abdi ahli waris Semar nyebat mata dicagerkeun mah bapak mana teh nya naon maksudna teh nyaah ka bapak tapi teh jelema gelo agan ieu teh panah ieu teh manya lamun butuh cager teh mah ieu agan teh batur mang ku obat itu kagak dipanah minangka jarum atuh ieu teh jarum keur gajah nu gimana tuh muntut cager ya Semar tandona beugau lah haling lebih cagerkeun ya haling ingkang itu aduh tingalikeun we ieu teh percaya kan sok tingalikeun power Bapak aing sing pae leung pasti atuh Bapak serangan kumaha orang saksian da wala hayang nyaho aing hilirna angin agan wah singkiat wah ya nah pinasti keresah yang tumampara ieu cakra udaksana tinggi benang pisan kana
soca nu katuhu Semar Badranaya Eta lah. dadak sakala tina beunangna ieu cakra udaksana socana Semar ngempesan kalayan keluar cahaya bodas hidung berem jeung koneng ngawujud wanara kitu kaayaanana sayakti panyawat Semar nu sanyata wah ayana agan nah jadi gitu wah damang wah nah aduh nah aya anak aduh aya anak agak nuhun agan damang wah sae nu dugi kata karaos naon-naon ieu soca asa bengras deui ditinggalian uang nuhun agan anu Gajakan cerita nyangka cing goreng bieu jadi tinggali wa penyakit wa kulan penyakit wa tinggali penyakit sedikit amuing deuleu naon teh menyot wa monyet wa omuing main paingan atel si kurang ajar teh monyet om Gusti nu agung Pak jang cager Pak aduh Pak jang cager mejeun le jang tinggal eta penyakitna kan penyakit bapak paling eta wah siap nyir naon eta teh alah toke lain toke monyet teko imah lain sih Kakang Semar kan agar sembah pangabaktos konyuk juragan nuhun Kang damang Kang ibar nu ngan tingali penyakit agak wah uluh ayana tah wah polisi wah uluh hirup ning lilir yang merwangun lilir yang merwangun kayangi empen sare sakedapan monyet teh tuh disangka cedek ieu si Hendy Hendy dengan ngahaturkeun sembah pangabaktos konyuk Gusti Batara nuhun gening wawuh ka kaula nya terang tipun Bapa dimbalan kahunyuk Gusti Gatotkaca diterima gening wawuh ka kaula nya tipun Bapa dekantun nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk Kakang Sasajingga kasaha Kakang di situ nya kasalira di alas hati teh ku aing Allah perlu ngakulanceuk ka aing teh dia ngakulanceuk ka kos jelema kaya we teh Kang Cengrama nyanggakeun sembah ai punten agan coba naon si teh jong ngarekeun bapa ka dewek kumaha lamun fitnah pajakeun dewek salingkuh dah kaula teh lahir di salira aduh paingan WA-an wae paingan HP teh dipasut goblok sia moto nyebarkeun fitnah bisa pajakeun heueuh sia bejakeun ka emak ku aing
Wah iya anak tukang lotek deh. Wah edan syah. Kemana karapnya campah deh sih deh. Syah asli deh. Kaulah putra salira kulah. Nah syah kan asli deh. Tirtawana Rasuta. Kor. Bapak silaing teh dewek. Timbalan. Ai indung silaing. Salira kene. Anyaan berarti Semar teh turunan belut dia. Nya merkosa diri sorangan reuneuh. Poingan ku aing da songan Hemodi diantep. Kasih bakal poe sing ngomong teh. Kakang Semar, ulah Bima Arjuna keur teu aya. Ai kitu nun urang pake ieu kasebatan keur urang sadaya sugan jeung sugan ieu jalana. Ngarti maksud kaula? Oh sae mah. Jadi silaing rek diaku anakku dewek timbalan. Kaula teh bungsu adina Sigareng. Ah, aing beuki heurit we warisan teh meureun ku aing teh. Heeh. Ah, aing mah. Boga adi nu bungsu Sigareng goreng bibir. Ayeuna boga bungsu na goreng patut. Keun mah da make teh kasep atuh bae ge. Si goblok. Lamun teu beungar teu wani aing da. Dina jero hate aing ngomong teh situ. Jadi maksudna kumaha bade diangkeun putra teh asalkeun naon? Asal bisa manggihkeun dunungan dewek nyatana Bima sareng Arjuna. Sae mangga. Di mana ayana? Panggihkeun rek sampean. Mangga kaula nyuhunkeun saksi we pikeun kaula bisi kaula ngabohong. Kasa dau baturan ieu teh tawana suta pot lan baturan adi maneh lain adi lain ieu mah nya heuh adi kawalon beda indung sudi teuing ngalikeun iraha kaula kedamian ayeuna ulah deui pagetokeun Kakang Semar mah jadi we sok bilih bade ngebak atau lebih kumaha sae agan nuhun agan satesanana sok ditungguan ku dewek lamun hasil dia aku anak lamun teu silaing bayana ini sae mangga ini wayahna Uwan Rasuta tangan kaula gerek kilu gitu nun nya atuh kasa dau tangan apluh jeung jelema sae mangga bisa maneh ngapung tiasa hah bisa ngapung bisa asup jero taneuh bisa ngojay kaula teuleum ka lautan bisa anjir manya sate adina segala bisa ieu cek henteu iya api ya nya mena bisa ka laut bisa ka darat abi ge pangga bisa naon pang bisa maneh ngajahit konveksi hayah para saya emang kata kasa timbalan aping di saluran timbalan lah adi siala nah saya teh jago adik dewek upami teh mah nun dipercaya kaula ku salira mangga teh teuing asa beuki atoh pami kalau dipercaya cenah ku adi anjeun. Boga duit teu? Apaan kaula teh karek lahir ieu teh. Batur mah nu lahir teh di amplopan ieu mah nya dipenta duit. Boga lanceuk teh. Urang ngadoger monyet yo. Dewek rek meuli gamelan. Heuh. Sia teh nyokot make payung diajar. Mangga. Apa maneh Kemang Tanjung? Bade ngadamel lingkung seni pangajar. Lingkung seni naon? Lingkung seni na? Nya. Lingkung seni kecantikan. Aduh eta mah salon. Heuh bener. Heuh. Campak kawarna
gitu. Saya mah ayo orang ini saya mah. Kaulah rek miang rek neangan Gusti Bima Gusti Arjuna. Tirtawan Narasuta disarangan ku Gatot Kaca kalayan panuduhna Kresna pikeun minarian trik pangin rajala nyatana di negara Banjarasaka kalayan ieu Gatot Kaca sasaji ngadawala teu antep parah deui budak-budak dipun banting kayaanana ngamukuwa gawi kitu kayaanana atuh Tirtawana Sutama moplos nyatana di Karatonagara kalayan di Karatonagara teh aya hiji tempat pangberokan anu dilebatna teh nyatana Bima anu kiwari karena tangan sang raja lan patih kayana yakin si Gana ieu layang Jamus Kalimusana bakal mati nyatana ditenggelkeun ka si Bima mati mudah-mudahan Gusti net tulung aing net si Bima gegerungan wae nyebutkeun jenet-jenetan minta tulung ya yakin mangsa ayeuna Bima Bilelayankeun punya dua papasangan kulon metan kidul kaler poek saang halodong hiji salah jeung bener anjeun bakal jadi tumbal sarana pikeun leungitna panyakit ilangna musibah di nagara kula wayahna dipunut ridona maneh sabab pula salaku raja yakin bakal leuwih sugema ati lamun teh nempo rahayat waluya sanajan bari jeung korban diri maneh sasoranganan wayahna Bima Brata Asena ya numutkeun jalma tinu beunang dipercaya yakin anjeun bakul digebuk heula ku layang Jamus Kalimusana penas dikresah yang tomampara Tirtawana Rasuta kaayaanna anu keur nginteh di salebeting keraton barang ningali layang Jamus Kalimusana supat sipet miuni palepat kaayaanana lumpat sakulumpat lampet kalayan lir kilat gagah jelengan kalian bisa ngapung data para deui layang Jamus Kalimusana dicekal ku sangarena direbut sapada hari peti mau bilang hai ayam monyet puak pau karena pusaka tewak di mana tewak belajar
Kresna lajeng lumebet kapang berokan datan nirat tengah demen datan nirat tengah demen lupa boleh ngarana boleh ngarana net tulung aing net kadege kemana pot lahnya sada saha sada anggota brimob tulung aing net Yai Arya saha ya kaulai Kresna yu si kakang kuku celita gening si kakang dia nah Yai nepi ka teu bisa keluar tina ieu pangberokan dadak sakala aing leuleus celita lir kapuh kaipunan lir kapas kaujanan oh gitu ya lamun teh aing keblek tenaga dihancurkeun ieu pangberokan teh tah yakin akang bakal ngabantu anjing iya, cegerkeun aing celiteng. Waras makaning jati, jati tu makaning waras Surya Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cawak Wijayawar. Damang, iya. Nuhun Kang celiteng. Nuh, kumaha rek dihancurkeun ieu? Ieu, aku arep make acian Bandung Bandawasa dihancurkan wae saya wayana si kakang teteng jauhan sabab si amur rasut nyatana patu-patu ngajadikeun koral saya mangga untung teh aya si kakang cerita lamun teu mah aing cilaka. Aku arep make Bandung Bandawasa. Yai Bima. Si kakang jadi kene. Yai. Sekaula ge nyika, ulah waka nyika Yai. Akang teh hoyong ningal eta Bandung Bandawasa, hoyong ningal sepak bola Yai. Sepak terjang tah eta mari akang teh pados lami teningal wayang golek hoyong ninggal kumaha kakang Bima kakang Bima naon Yai Bima bade ngangena Yai ajian naon anu bakal diake Bandung Bandawasa oh Bandung Jakarta iya upami tiasa mah ulah ngange Bandung Jakarta Yai make naon make Bandung Barat ada tapi versi Bandung yakin akang bakal ngadukung 100% dina ieu na yakin akang hei ana orang sia kapenak Yai kadesia alim Yai nah sieun dipencet mangga saya stasiun permio saya sekano dipanting sakuaing lajeng ieu dipun ambat Bandung Bandawasa atuh amur rasut ieu panto pangberokan Bandung Bandawasa bin mata dia tahanan kabur lewat hei pasukan ayam monyet nagalaksa kaya tewak kesangka tadinya na dulu ayo maju
Sasya ngaran kaula Tirtawan Rasuta modar maju wah kurang ajar ampun aya kitu adi aing nepi ka kebrakan deuleu Hebat. Hebat. luar biasa deuleu pot kan katu kaca geuning nya teu sangka katu kaca lu mau kuda Waduh, Pak. Beres. teu sangka Tirtawan Rasuta sakti kitu bot atuh adi abi atuh Di aku hese capek menang ngurus abdi ngalatih abdi eta teh di aku gitu pan nyaho kalau lagi lahir lagi bareng jeung maneh ningalina akan ningali gitu pohon bisa mirup deh aduh esir can ningali dulu gitu. Luar biasa Halah monyet motong ditongeng-tongeng saya mesti boga salaki kurang aja saya mah teh aya kitu jeung sato modar Wayak. lah naon adik urang nepi ka hebat kitu lah ke di mana geus meunang geus hasil urang pake pikeun ganti Gatot Kaca jadi bebenteng negara naon yang bebenteng negara teh guam pisan nepi ka eces kieu toana dihareupeun aing tenyo aing ngalikeun ulah naon panaseun deuleu wah sia modar maju pusing ya udah Jaga maning son. rek itu wae sere hebat kena adik aingnya tersangka deuleu ngan eta geuning temenge kitu we hubung Gitu ya gua luar biasa nggak penting teh gitu gerak diganti mumu akhirnya belagu wae kesel kayak naon tuh mun hayang ngabunuh modaran isu tuh udah ulah sih diganti teh cenah sok udah mulai dicarekan ih geuleuh aing mah Wayak. Gelo ditajong angannya gelo nyelak dulu kana angan waduh kaduhung dahar heula
kadong aing mie baso beak 10 mangkok. Ayeuna moal gelut dah. Alah. Aduh, mie keluar deui. Aduh. Nasib diri bagi awak nepi ka kieu nya. Aduh. Mie siapa? Ini keluar dina mulut. Si horeng mie abdi nu dihakan tadi pagi. Mau di lebaran. Geuleuh. Tatu bagi-bagi ka sarea geuleuh mah tah. Mangga ka sarea jangeun. Bagi rata ka ditah. Tuh, ulah ka sineng mah tuh. Nya, walau. Ayang utah. Daging domba. Aduh, ayah Abu Jahal ka dieu. Si goblok kemana we ngomongna teh sia. Kurang ajar. Walah. Ya, walah. Tinggal ku batu sekot-kot teuing sia. Naon deh? Aduh, si juri ku tahan dewek. Kurang ajar paingan sia hujan teh Hasyim. Nya teh kitu si teh. Goblok sia. Kurang ajar ceran. Heh. Ngutahan aing ampun mang. Ngutahan sia aing ampun mang. Anjir. Aduh. Wahai. Cak. Naonan rek akang atuh. Euy, eta sia. Waduh, pingsan dulu. Pingsan. Pingsan. Dikumahakeun. Biasa we tangkarakeun urang mah. Nya resep nangkarakeun batur ieu mah dona. Tah degek goreng tah. Nya tong bade dengen ah. Alah, geus gede kitu nu. Cacak murungkus gede kitu komo hirup joy. Ni geuleuh teh ka jelema nu gede kituna. Hah, siapa nu aing leutik. Komo sirik makan nu gelo aing mah, sirik nu gelo nih. Dina trotoar rek ning gubalaga bae teh make calana. Nah, aing nu jejeg leutik. Eueuh sia. Likeun keur mah bentukna masih kena kupluk. Tinggalikeun ku aing sunatan sia. Masih kana di kupluk. Mumpung paeh da lamun teu paeh mah gegarabagan lumpat. Mumpung paeh ku aing. Hah? Ciduhan heula. Nah, si kos nu ngarti ke ciduhan Imon, oman sih teh. Iya, Imon. Kos nu pengalaman kawin ge acan sih teh. Baheula cenah. Urang Islamkeun ku dewek rana. Bisi selek rek Islam ka dieu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngaislamkeun. Gini titik pertama kerja abdi selaku bengkong. Magang ye. Dina gagalnakeun bae hampuraeun. Hiji, dua, alas ya. Wah, beak dulu. Dulu kentob. Jadi bikang lu. Makanya bikangna kumis ya dulu. Silakan lu ya. Si Mamang itu naon tuang tahu karena sarung babaturan abdi. Goblok sia. Cing. Bulu. Gusti nu agung ya Allah ya Karim. Nah babaturan abdi jadi bikang. Wah. Mangkening boga pocer abdi. Bal dicanda ka pocer eta. Didipkeun ka si Oman abdi pocernya. Koyak.
doyok. Jahat kurang ajar sia monyet ti meni nepi ka kelakuan ngagalak sakeun goblok baju sia wah botar sia Kang dikumaha digegel beheungna Dikokos. nah tarik-tarik teuing atuh kitu kumaha samat beureum we hungkul ayo lancuk nah lancuk teh kitu we Bolonyo sia teh mah tuh. hei naon tong make huntu ke mah kenyot teh Koyak. Si Gatot kaca dia Suti mati suka perlaya ke Gatot kaca masih kena becan penasaran kaulah kanjeng ngerti sia wah ancap raja jadi sia artinya patih gogon ya. Bangsat Bima ulah kabur sia jeung aing siap ngeglutna kan kode kan aling si aling Kangjeng Rama ieu tot saweas ku kaula keun bae ku aing we Yai Bima kakang ku cerita kumaha rek ku kaula tinggalikeun we di paean we sae Yai kan agan bade kumaha kan ningali keur teh nya ku sia sae kulana nya maju sia ka dieu heuh kesangka luar biasa euy dina pangberokan nepi ka kitu ayeuna nya ge eleh leuleus gitu ayeuna hirup deui udang deui kitu maksudna kalawan wani Gusti nu agung lamun teh mah urut teh lamun teh mah mun kuring kitu nya mun cara hudang sare teh mah lulungu deuleu Oh, udah pasti. mun kana oge tapi juragan Bima mah regrok obat luar biasa mematak teh oge da wala yakin eueuh di aing dieu tadi kitu leuwih Bima nu mawi eta oge mun dalam teh kita mah da yakin di dalam mah iwat ka Bima nomor 1 tah kitu yakin matak parutan kalau ge kitu pun muhun kula bege abi ge kitu tah matak teh oge si dawala ieu ngomong mah kebalik cetik goblok bisa bangsat kurang ajar tersangka terinyana sia maju sia buktikan aing dibogohan ku sia ayeuna maksa ayeuna sepetunggal jeung aing oh sia potong di jemel aing denyo sia bangsaina perhitungan anjeun bakal dirokok teuing kuku pancanaka ampun Bima
apa agan salamet kere akan luar biasa dulu Gusti nu agung itu saha monyet ke dia adik abdi kan nya si adik lah nah Krisya mau kuda iya kudana ya kuda naon boting itu kagan tuh warna kuning Ya. naon teh kudana Ya. kumaha tuh kan dikemanakan kudana dijual heula sekedap itu pun adi kulan saat teh di Tawana Rasuta eta teh mohon Enak naon? bade pale ka dieu cenah jeung saha ka dieu juragan Arjuna teu aya si Kakang Yudhistira aya malihan juragan Kulasa Dewa mangiring ka dieu mohon di mana itu paeh itu dawala naon wih deui eta teh sate anak Kulasa Dewa oh gitu mah naon atuh nya nya alah juragan Arimba ka dieu cenah sia kamana kan pengalantur sia Syahasya kan kaulat Tirta Wanarasuta Tirta Wanarasuta dimana budak saha urang mana kaulat teh putrana Bapak Semar teh itu pun lanceuk itu hei lan omat di mana si lain geus kapake ku masyarakat omat manajer dewek saya mangga jadi sia geus nyokot layang jamus ka musada di mana ieu matur nuwun aing nuhun sia hayang diburu naon ku aing Seun nguping mah juragan Arjuna teh teu aya ieu kumaha upami teh mah kaula teh hayang kawin kumaha upami teh mah da Arjuna teu aya sawiya Subadra Srikani keur kaula sakali di sini teh Subadra Srikani keur kaula adi goblok si teh aing ge hayang si teh ge henteu kita ngeureui kepres boy sakali di sia leres kaula nu kaula teh hoyong kawin jeung Subadra Srikani dipaehan teh boy Pinasti kersayang tumambara barang bari dirogok ku Bima nanging dadak sakala leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana Tirta Wanarasuta ngawujud janten Arjuna nu sanyata ieu net Kakang Godek kaula teh milarian salira ieu sia ieu teh lu adi aing jadi goblok tadi mah teu di aku aing kan tugan sanes agan ieu adi aing nuhun net aing ge sarua neangan sia nuhun net nuhun aing geus pagi ku sia hak syariatna ku sia aing dicageurkeun kalayan disalametkeun nuhun net adi aing Juragan Arjuna di pepangku dulu bagja bunga meureunnya Juragan Bima teh bisa panggijing nu jadi adi heuda saketulilana meureun teu sangka paingan bapak aing oge nepi ka kitu tekning si horeng teh Arjuna keur cicing dina socana gawe bareng we ieu mah eusi-eusina mah heueuh jang alhamdulillah selamat salareanya selamat nu nongton selamat nu ditonton sekali selamat keur selamat hapunten ti akang sapara kanca ti seni Giri Harja Tilu Putra tangtos salahna tibatan leresna permios satosana pamitan sanes bosenan sanes waktos jasa tepang deui ieu lalampahan Tirta Wanarasuta urang cekapeun ka dieu urang pungkas ku kembang pinerik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun cak